Oh, sok uta belajar uta. Hamil? Hamil dari ya? Bilangin sama Allah mukanya pengen kulkas yang 2 pintu. Padahal geus teu cukup tilu pamajikan, teu cukup tilu. Pasintin eueuh. Oh, tadi ngomong entin teh ngomong cenah entin mah babaturan. Ya, mana teh kudu nyaho ya. Jadi waria teh maneh teh nya. Waria. Wanita. Oh, wanita. Meni jiga aya tekoan di jalan. Dan ngomongna waria. Ya sebagai wanita maneh teh kudu sing boga diri harga. Harga diri. Lamun golek gini harga. Tante molotot. Bentar. Kumaha molototna si ieu mah sakieu-kieuna. Iya teh saha maneh? Saha maneh? Calon. Calon. Ya Allah, ya Allah. Cai. Gas itu gas. Enggak. Hah? Terus kan? Naon kaselak? Naon? Kan eta mah calon apaan sih? Tapi ngeunah. Naon dia diuapkeun naon? Oh iya. Hari itu mah ketawaran ya. Moal. Arek mah. Tembak sama. Aku kan dari sesarian di jelema ieu. Ari Eti. Enggak satu. Tempok. Tembusan. Teman makan teman. Geus kejadian deui. Kumaha komen. Urusan etik. Emang teu nyeri hate? Engke urusan anak tuh, jeung lalaki teu tahu diri. Kunci mobil mana? Kunci beca mana? Jadi lain nu ai. Mobilna ai. Cenah nu ai. Ayam maksudnya ayam. Nah, urang kakak kokok teu. Urang kakak kokoknya penonton urang ayam berarti. Ini urang kakak kokok henteu disebut ayam. Ini ada apanya? Gak usah. Bisa sendiri, bisa. Gas kuat. Ayam joget. Geus mantan laguna. Padahal ieu maksudna naon sok geus ayeuna mah kieu we sing bener lah ayeuna mah. Kieu ayeuna mah. Kahayangna rek kumaha? Kahayangna. Padahal. Salah. Di antosan di dia. Pas Di antosan di dia sok. Bade di kawitan Sok. Hayangna kumaha? Sok. Arekna kumaha naon maksud jeung tujuannya pun kan la Allah karmila pun kannya? Sok. Padahal ka dieu datang ka imah ieu wanita. Deui itu. Epi. Iya nuhun. Geus mah mobil dipake. Baju anyar, guys. Baju anyar. Mobil dipake. Baju anyar, guys. Gelang dipake gitu. Baju anyar tuh tinggal. Dibikeun gelang. Itu dibikin nginjung. Hah? Nginjung. Jeung suratna teu? Tuh. Baik, Kan dibikin ieu surat rek dibikin kan nyawa Ulah. manten. Buka. Tidak hefek, aku pakai kerefek. Eta satu set jeung ieu. Hah? Satu set. Tuh teh batok urang batok kalapa teh ya. Satu set. Ya teh satu set. Satu set. Sareng eta. Sumpah. Kunaon teh jeung ieuna tuh? Sama mina kamari sarena dipake eta mau digolekeun mah rek kitu. Hefek, aku pakai kerefek. Ya udah, coplokin tangannya, coplokin. Ya enggak, masa coplokin saya sih? Boger teh make nu urang wae. Modal kita. Pan umpang beungaharna. Tapi kan gak suka di gini-gini. Gak suka. Tada! Tutorial cara membuka gelang yang sesuai di tangan. Bungkus tangan Anda dengan kresek. Seperti ini.
nih Jia, gelangnya tuh, gelangnya dimasukin. Terus keresek kita buka. Iya kan orang. Itu ya naon? Iya saha iya. Iya saha iya. Ibi amang. Ibi apa amang? Ya aku amang kos gitu. Amang meren. Jadi kieu ya bieu. Naon sih? Sabab bieu pamajikan. Ieu pamajikan keneh. Pamajikan, salah kena hiji. Itu aya keneh pamajikan nu di luar negara. Ini jagoan mah. Tilu pamajikanana teh ari hayang nyaho mah bi. Majikan iya. kaarakeun. Dia petasan babat unggul. Yo, Ibi kunaon sebagai kolotna nu ngasuh ieu budak awewe ieu ye nya. Ibi Bangetnya biasa aja, nggak usah gitu-gitu. Tembak bunuh diri. jadi mana nu paehna? Apa nu ditembakna saha? Lu ditembak ieu. Tilu pamajikanana itu teh. Bebeja teu? Bebeja teu? Teu. Ha jeung Sintin ayeuna keur di Arab. Dipacelengkeun ka Arab. Emang sedih Sintin kaarabkeun. Terus kunaon ceurik? Ya berarti pamajikanna jadi opat jeung urang berenang. Daek eta teh jadi nu kaopat. Patilasan abdi, patilasan Sintin nu kadua, patilasan si Uum nu katilu. Ini beresnya ya. Bade, hoyong ka pameget tilas. Hah? Sesa. Cicing tong sok guntang-ganteng. Ya payu eueuh deui di pulau Gacana malah lalakina aing hungkul. Bebel, kapaksa deui. Ya lumayan sakieu ge daripada eueuh. Ya kumaha ieu budak teh teu ngahakan kepala sekolah? Nya kepala sekolah dihakan, dihormati dan dihargai. Lain dihakana. Ya, palingan jadi lu kolotnya pinter ngomong. Mana iya nih Namun jadi pengacara aja hakim teh alus pisan. Kuat bakti dikitu bieu. Naon? Salah. Teu sopan Makan. Manya dikieukeun. Padahal mah di kieu. Ibi saha sih eta? Urang. Enggak, di napal. Ya geus ena mah kieu ulah gandeng di si indung urang nyahueun. Kela mun indung urang nyahueun ku beki bangga deui wae engke. Ah nya urang mah tinggal laporan we nya. Telepon, ayeuna keneh boga HP teh. Sok, urang telepon. Dibalik. Paper enggak? Dibalik deui. Da indung urang mah teu boga kos kitu. Bogaeun. Ngartieun. Bogaeun. Moal ngartieun. Heeh, bohan. Ya udah tadi teleponkeun. Ah, Teu boga. Kayaknya enak mah ujungnya kumaha ya penyelesaiannya kumaha. Ya sok manya ieu rek dikawin deui. Nya mampu. Rek opat, mampu tukang beca nyandung opat. manyo tukang beca. Hayu emang bebejana naon? Usaha. Beca oge ngan sore-sore, Sakapung eta ge. siang-siang mah sare. Ayeuna rek. Tara sekolah, salat acan. Ayeuna rek di didoan mah urang lamun Wah. kawin deui. Moal urang mah. Terus kumaha? Ini ada kumaha deui. Mau bisa dienggeuskeun gitu bisa. Heh, Mama datang Rasul ti Arab. sok rek kumaha ayeuna mah nganu jelas mah mader mah teu satuju, Jadi tersuka gitu. teu suka, terus teu sudi. Nyanggeus Bae tuh. bere heula waktu abi rek dami jeung si Uum. Mana Sintin. tahun di Sintin. Kembali Sintin ke rek ditelepon. Mak, Maneh mah Oh, henteu. ini yang minta ajakan. Berdiri gerak. Maneh mah teu kudu ngiluan. Dileyok atuh. Geser ke kiri 2 langkah. Gerak. Maneh mah teu ngiluan. Dia ngomong ngartiin gerak-gerak sok. Cicing ya, Bi, cicing. Cicing mah tuh kudu pake kecicing, mah tuh kudu pake gitu. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Mau bisaan. Kamera bedieuan. Muncrat ya, Tarik itu teh. Habibi anuril ain ya zakil layali. Hayu nama kumaha hape. Hayu urang mah da sabenerna mah keur kawin ka Sintin oge teu panuju. Ka urang? Sarua teu panuju. Nggak di mana aya sih saherang-herangna cai beas Itu heran sih, Bes. Itu heran. Mancak oge moal bisa herang. Saherang-herangna cai beas moal bisa herang tidak cai borang herang. Da aya ge nu herang-herang mah peng telangan si Sumardi. Terus gitu kesepakatanna lamun daek dikawin ku si Sumardi tapi kudu daek mangkat jadi TKW ka Taiwan.
sip heula. Kumaha. Ding tong. Keputusan dari rapat kami berdua akan diumumkan oleh Ibu Eti. Keputusan dari saya akan dibacakan oleh Saudari Uum. Perintah dari Eti saya terima. Saya lempar lagi kepada Eti Sudarwati. Kalau dilemparin bener dilemparin. Gerining ini. Udah atuh. Baiklah. Jadi emo atuh. Baiklah. Lah. Sia mana Mana pengiluan? mana emang kan sebagai teknik standar mik. Ibu nak ada kau. Bapak-bapak, ibu-ibu. Si itu. Bu si ieu. Lain mana mah can dikawin. Musim kuring dipihormat. Nukusim kuring dipi hormat. Mat. Si itu. Iya mantep. Oh, ente. Pang bekemkeun geura. Yuk, lamun pas ehot tong dikit doan. Maknya pak mat. Jadi nyawa. Gila kasih teteh. Kehilap kasih teteh. Teh. Menuju calik dina balkon. Menuju calik dina balkon. Kon. Oge nunuju ngaleut teh botol. Ton. Hanes gitu. Nunuju ngaleut teh botol. Lak. Eti lila atau make ehot. Tong make sambutan tong. Nyanggeus kieu we pad. Tadi geus runding. Ulah pad-padan teuing tuh teruskeun pader ngewe emang urang mah empad ngaranna. Heuh kieu der. Ye ulah dadar teuing atuh padar apa ada. Loba pamenta cacak pamere saeutik mah nya maneh pek. Sok jadi kumaha? Sok keun bae ku abdi diri doan me kawin deui mah kasih Nya. ceces. Nya. Tapi hiji syaratna Nya. Naon nya hukum? keun bae sebagai pendukung. Tapi hiji syaratna Nya. Naon tuh? si ceces kudu daek jiga Sintin. Nya. Kemana? Si ceces kudu dimangkatkeun ka Taiwin. Nya. Ai maneh pamajikan urang apa agen? Agent teh agent. Jadi kudu marangkat ka Saudi wae. Ayo tuh tadi mangkatkeun. Geus beungha. Sok daek teh kitu syaratna. Ya, oke lah. Nyanggeus. Pik. Demi cinta. Sok hayu aya nama urang balik. Maneh mah ieu imahna. Hayu urang balik. Tarik tak ada ini. Namun pinter ngamodekeun ka aing atuh. Berarti orang bodoh. Si ieu bodoh. Jelas. Ini mah Satu partai mana teh opatan. kita Hidup partai Boloho. Hayang hudang atuh.